Sampurasun sadayana dulu teh lembur badaya nu teh kota panggih deui jeung urang Haris 12 pas. Oke. Guys, geus sila urang teu ngevlog jadi di video ayeuna urang rek ngevlog tentang persawahan atawa rek dibuat. Pokoknya nama tonton terus videona di awal nepi ke akhir, ieu bakal rame pisan guys. Kumaha penampilan urang geus keren boy? Keren boy? Jadi tonton terus videona sabab ieu video bakal spesial tentang dibuat. Oke guys, coba tingali. Di daerah ieu mah tepatna di Kampung Pasiligur, Desa Padamaju, Kecamatan Pagelaran. Geus datang ngevlog eungap we aduh. Ieu sawah keur naon ngaranna teh jang, karek naon ngaranna teh? Karek tanur heuh. Pokona mah yuk tonton terus. Yo! Oke pemirsa, hari ini kita akan mewawancarai gadis-gadis. Siapa nu hiji malin gadis ya, sorry nya ya. Mewawancarai sia teh sing balik atuh mah gebuk teh. Wah, ieu mah formalitas. Formalitas. Oke, Neng. Dengan Neng siapa ini namanya? Neng Nanis. Neng Nanis. Ini Hamidah. Istriku ya, yang paling cantik. Oke. Gimana kesan-kesannya ngagebuk di sawah? Oke. Marerang, aradang, aduh, marerang aradatu. Nama perjuangan teh Gusti. Ari maneh bisa gede teh tina naon? Tina. Teh hasil teh nu kieu sing balik. Tah, jadi ieu teh ngaranna teh Jarami. Tah, jadi kurang teh gebuk kieu bes. Tah, jadi engke teh dicokot parenana teh, dipoe tuluy di karungan, tuluy dijual. Jadi ieu nya buat para naon anu di luhur gitunya, orang sebagai anak petani gitunya sok heran ku naon ketika panen teh si naon si pare teh sok murah, tapi ketika ayeuna keur usum nguyang si pare osok mahal. Tah mungkin anu ngadenge video ieu urang hayang aya penjelasana ku naon gitu. Nah mungkin di daerah lain oge sarua panen atau kumangan, cuman anu jadi pertanyaan gitu ari keur usum eueuh pare si pare teh mahal, tapi keur usum petani-petani di dieu pararanen eta osok murah. Mungkin kayak sakitu we nya Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Dinas Pertanian. Oke pemirsa, jadi ayeuna erek mantuan moe Bapak Adang anu hasil panen kamari. Pokoknya mah iya momen terindah sabab brek mantuan moe. Ayo kita ikuti terus. Oke. Tah, itu moe teh dikadiekeun kieu tah, Bro Mang. Tah, kadieu. Tah, ieu teh pare. Tah. Ieu teh hasil dibuat kamari dan alhamdulillah kitunya panenna menang 2 terpal tinggal. Wih. Mantap. Ieu teh lamun dijualnya, lamun ieu terpal na aya 100 siki bisa kebeli mobil, tong salah, tong nyepelekeun petani. Oke, Bapak boleh wawancara sebentar, Pak? Bapak boleh wawancara? Aduh. Boleh wawancara sebentar, Pak? Oke, Mang wawancara lah, Mang. Oke, Pak, gimana panen hari ini, Pak? Bapak berdiri dulu sedikit. Ininya jangan bengkok. Nah, oke, gimana hasil panen hari ini? Hasil kepal. Terus hasil kumaha ya? Kenging sabaraha karung? Kenging mah 8 karung, alhamdulillah. Modalnya kira-kira sabaraha karungan, Pak? Wah. Tah, Pak. Biasana Pak ya lamun usum panen harga pare teh osok murah. Ya. Sami teh ka dieu, Pak? Sami we. Jadi aneh gitunya buat para dinas pertanian di luhur, duka kunaon ketika panen teh di dieu teh harga pare teh sok murah. Ya. Duka kunaon tah, kumaha pendapat Bapak tah? Duka kumaha teh jadi mirah gitu. Jadi ari kahoyong mah teh kenging mirah banyak. Upami usum panen kieu teh jadi hoyong mah mahal. Ya. Ame berak katutup, tuluy urut ngalektor kabayar, meuli pacul banyak. Mohon hatur nuhun Bapak. Ya. Wawancaranya sing hasil nya Pak. Assalamualaikum. Nah mungkin itu ya pemirsa wawancara dari petani di Kampung Rawa Gede, Desa Padamaju, Kecamatan Pagelaran. Yuk, mudah-mudahan panena hasil.
Ayo gawe lelempangan nyata. Ari gawe na manteu teh. Lelempanganna heueuh. Tingali. Bagaya. Buru ka dieu bedol. Kieu tah. Perjuangan di sawah teh. Marukana hese. Nah, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, melempang ka itu. Tuh kan itu tuh. Tadi ya. Nah, iya teh. Sawah karek dibuat. Jadi orang mah geus jadi tradisi. Namun ulin ke sawah teh kudu aprak-aprakan tuh. Dipandu oleh pamajikan jeung Adi. Mantuan tadi mama dibuat sakedeung. Tapi da geus beres. Teu kudu di publik anu tadi mah. Yang penting perjalanan ieu nah mungkin sakitu wae ti urang. Hatur nuhun utus nonton, tong like, komen, subscribe. Wah, tanggal kadongdong euy. Di ala ya. Kumaha cara pete? Baru sekarang oh aku rasakan. Pas tentang dibuat ngalapare terus jalan-jalan di sawah. Mohon maaf bila ada kesalahan.